Jadi nutus ayatnya saha? Mama, bapak mah aya. Oke, sing gede hatenya, sing gede hate, sing kiat, sing sabarnya. Tuh bu, aslinya mah gitu kahirupan deh. Bener kan? Coba ulang rajaban unggal tahun budak yatim teu perhatikeun. Coba orang rajaban minang-minang udunan galalade budak kieu teu keperhatikeun di mana rajabanana, Pak? Lain kuring nyalahkeun. Tapi hakikatna nu dititipkeun ku Nabi teh ieu sabenerna. Kuring tadi nyanyi disawer sabenerna ieu teh lainna naon, hanya sebatas metode supaya bapak barang bereka kuring dah kuring teu butuh duit bapak, tapi kuring hayang nyalurkeun deui ka anak-anak anu yatim anu dina poe ayeuna ka Bandungan ku ibu pisan. Ibu boga budak inungna aya bapana aya ditungtun di bajuan di alusan, coba ieu budak rek usaha di bajuanana, dek usaha diusahakeunana, dek usaha ieu budak di parabanana, dek usaha ieu budak di jajananana. Lamun lain ku urang-urang, mana dalil Nabi anu ngomongkeun anak yatim dud pihara ku urang bakal seperti curug jeung jajangkung. Lamun ingat ka budak yatim, mana buktina geuning aya budak yatim nu katalangsara, geuning aya budak yatim nu di jalan musafir, geuning aya budak yatim nu teu bisa sakola. Mana umat Islam nu baleunghar teh, mana buktina. Poe ieu Pak urang durang diajar lain sakadar ti ilmu kuring teu boga ilmu demi Allah. Sabenerna ilmu kuring tah aya di budak ieu. Hate urang jadi leeh. Ieu murang kali kuat nalika aya dihina batur dicaci batur ka saha rek minta panyalindungan. Nalika ibu bapak dihina batur nyalindung ka indung menta kanu jadi bapak, tapi ieu budak ka saha rek nyalindungna. Mata hiruk ulah sok loba lalajo cangkang. Kuring nyanyi, kuring menang saweran, entong sok digogoreng. Sabab hakikatna mah ieu tah hakikatna anu bakal baris menang ti kuring teh.